Pancena manehna teh pimpinannya, terus pimpinan calu, pimpinan upacara adat. Oh Haji Ridwan kamari juara teh ya? Juara lawak kamari teh juara kahiji kan mana? Juara kahiji. Juara kahiji? Tak ayeuna urang dipokrokan. Karek pokrokan nek tanyakeun eta profesina teh sebenarnya naon gitu. Saha manehna teh kitu? Saka inget urang mah Pak Haji Wawan mah guru. Oh guru. Oh bisa gitu ya? Ayo urang sabeuna. Urang tanya nu benernya. Iya rumah teh. Apa sering berarti? Oh. Mana? Assalamualaikum. Aduh, Bang Kapul. Iya. Punten ya. Sehat. Alhamdulillah. Punten. Mana ya, Abah? Yang wajah we. Aduh. Sehat. Alhamdulillah. Ini karena sari bayo karena ngobrol-ngobrol we. Isi sinario dia, Pak. Sinario apa? Eta inju. Incu ya, alhamdulillah. Sama sarang di dia we. Nomor hiji inju. Mohon. Lambat atuh. Jadi maksudnya mah kieu mungkin wartos jeung kapanasaran cenah hoyong kenal sareng Pak Haji Ridwan sareng Kang Daya. Oh, Konyong cenah Lena Pak Haji Ridwan teh seorang gurunya. Oh gurunya? Guru. Oh, seorang guru tapi hobi karena seni. Cobi ditarasku. Oh iya. Hapunten Hapunten ya. Hapunten ya. Haji Kakang Onyot. Onyot. Hapunten nya. Ieu teh di BBG. Oh. Karek naros pan kamari juara kahiji lomba lawak Karawang nya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rojo mati barereati urang sadayana dupi doana alhamdulillah kengi. Gitu alhamdulillah. Juara kahiji. Aduh hebat. Saya kan menjadi bingung teh eta Pak. Nyaeta. Seorang guru anggaran SGO nya. SGO, Pak. SGO teh guru nama pan juara sepak bola. Poli. Tapi dihitung karena body. Pantes. Nya. Kalau jadi juara lawan. Nah, gitu sejarah Oh, gitu. Pang jadi hobi ka. Ya inti nama rek tumaros kieu Mangga. eta keluar SGO tahun sabaraha? Abdi keluar SGO teh tahun 88. Oh 88. Orang kene jurang ini. Orang kene. Patasan injuna karang hiji. Kieu nya kahiji aya beja Haji Ridwan teh ngelola seni anu namina calungnya. Oh, Terus naon deui? upacara adat. Terus Kalian organ biasa. aya marawisna gaduh, marawisna. Oh, luar biasa. Terus eta tugas sok ditinggalkeun tah. Jika bolos saja. Hari masalah tugas mah Pak dibagi-bagi waktu. Kadang-kadang abdi mun manggung teh abdi mah aya gaduh guru olahraga anu ngadempingi abdi biar ngaulang ka budak. Mungkin abdi mun wih manggung aya urang meureun biasa manggung. Lamun ceuk di horapan aya badal. Aya badal. Ceuk teh mah ban serep. Itu kan. Ngan cek budak teh mana jadi serep teh aya meureun serius. Zaman ayeuna mah Zaman enak gitu tadi terus gitu Pak. anu janten panasaran singuring. Mohon. Eta kamari juara lawak kahiji pisannya. Sedangkan jurina di Bandung nya aya sate. Aya Ogi. SOS. Terus gede tapi naon teh di Bandung ya kuarnya. Bandung ya pokoknya. Eta berarti pelawak-pelawak anu geus kahitung hebat lah. Hebat. Beureun menilai ka Menilai. juara teh. Kita bisa juara gitu kumaha aya latihan kah?
gitu aya persiapan anak kumaha gitu rek naros teh gitu. Jadi abdi mah penasaran di hati teh gitu. Maka di BBG teh suming kade teh gitu. Jadi kieu banu sabenerna mah abdi mah teu aya latihan. Gitu. Cuman istilahna ieu sumana anon lomba lawak nya wanya ku sabab ieu mah lomba lawak Karawang. Abdi mah rek kenging rek henteu ingkung partisipasi atau ngadukung kanu ieu program ieu panitia berarti ya. Supaya panitia teh cari kitnya. Erek kenging erek henteu lain masalah juara. Sebabna aya masalah juara penilaian masing-masing punya nilai tim juri aya masalah alus henteu. Kan abdi mah gitu. Gaduh persiapan teh sareng waonyon teh ngobrol-ngobrol lah. Awit nama wah aya lomba lawak. Cek teh di mana jeung caurna cenah waonyon. Cek Kang Onyon teh. Jadi boga ide hayang miluan festival gitu nyanggeus urang nyeun jalan kieu we atuh carana urang mah teu kudu latihan lah geus nanti ide cerita lah ide cerita nyanggeus we lah urang batur pake lawak ieu urang milihan anu kira-kira sajajar jeung lalakon supaya riwayat urang kajana lalakonna dina pakaian material sarua geus urang nyokot wae mending ageus bengkong edan budak ogoan. Judulna eta. Eta hebat ge da ku sababna abdi bengkong edan budak ogoan. Aya abdi mah ngiring lomba lawak ku sabab gaduh grup. Grup teh urang mah ulah kosong teh grup urang erek menang wah urang teh boga grup gitu. Itu bantuan ku abdi mah ieu latihan berbulan-bulan gitu. Henteu. Latihan teh begitu rek manggung abdi eta pentas soalnya ada pentas rek lomba eta di posna teh di pos anu penjagaan acara lomba bener ngobrol-ngobrol iya gitu nya komo Kang Onyon lamun ningali wacana mah teu pantes jadi lawak cek abdi mah upas lah upas mah cek abdi mah lain tukang kawin eta mah tukang kawin biasa geus wingnya eleh ngan beda mun ari geus kajiwaan mah senina rek latihan rek teu latihan begitu dipake jadi gitu Pak sabab unggal poe lah istilahna atau unggal panggung geus aya dasar anu mentak anu jadi nanti Pak leres tacariosan abah teh jadi seni teh kudu menjiwai senina lain sekonyong-onyong justru teh ngecek batur teh mah gitu baca kereuna mah tergantung gitu anu ting urang seni teh kudu terkait jiwa raga rasa cinta sing nyali batas amun teu nyeni urang amun teu istilahna urang ngalawak terus deui urang di bidang seni amun teu nyeni terus deui teu jadi arti eta teu jadi bahan teu jadi bener aya naon kesenianana deui gaduna teh calung main calung abdi teh kalaresan amun di calung teh mah merecek abah mah bagian buntutna wae terakhir masuk di bagian pelawak anu panggorengna diasupkeun kana mirip kana wajah udah sok itu eta teh jadi duit goreng-gorengnya eta nanti kelebihanana ti mah kawasan teh eta bisa jelema goreng duitna loba jelema pendek jadi duit ieu kalau resan saurang deui ye mun cek ieu teh mah dalangna gitu dalang sagala-galana nanti luarnya saurang teh siapa Pak Hendra Pak Hendra profesina naon profesi guru keneh guru bisa grup dia ka grup ti Yasmin terus sana mah Pak Hendra guru ari anjeun naon ari ieu mah di bangsa ukur supir Haji Ridwan di upacara adat ini di calung panggung sudah dihayati ngagaduan non marawis tayu marawis Jepang naon ai marawis abi teh nyepeng naon cuman mun ngagaduhan grup pun aya job marawis ka abdi diserahkeun ka putra abdi anu marawis teh lagu-lagu naon sih marawis teh anu kenapa ketiga teh apa Qosidah orang Sembang potongan nama aja
minangkana wa ono sareng Bagemu teh hoyong terang peragaanana antara budak ogoan jeung bengkongna. Nu aya we nya kage pahendra hadir ge nya. Di dinya we posisina lebah mana gitu coba aya.